naon sih ada? Biasa Mi, aing keur maokeun teh jeung si Amin. Da, ada curhat da, sia. Surat naon jeung sia? Aing jeung kabogo aing, mantas putus da. Putus. Heeh. Lain sakarak seminggu bobogohan jeung manehna. Daengkeun heula jeung da, aing can anggeus ngomong. Geus sira atuh ngomong. Ih, Aing mantas putus jeung kabogo aing, masalah sepele doang da. sepelena kumaha? Daengkeun heula, can anggeus, daengkeun dengarkan dengan baik-baik. Geus segera atuh ngomong. Aing ngomong setengah-setengah jeung sia mah. Langsung ka intina bae sih. Semuanya. Geus lah. Ye, poin peragakeun bae nya. Sia nyender di dinya tah geura. Dipraktekeun ku aing ieu ambil sia langsung paham. Aing nyender di dieu. Oh, nyender di dinya. Naon hubunganna jeung? Atuh kan aing deuk meraktekeun. Geura. Tah. Tah. Kieu. Nyender sukuna teh kitu, kieu ngalebar. Sukuna ngalebar. Kieu. Tah kitu nya. Tah. Aju cewek aing tanya, geus nyender. Aing kieu da tah. Eta si Fahmi lainnya jeung si Alda. Oh, eta mah si Fahmi jeung si Alda. Ai malu jebret-jebret bantama budak. Bejakeun ku cek ke si Amin. Tah. Geus posisi kos kieu da. Aju aing dek kieu. Tah. Aduh. Kunaon ditabok cing aing da. Ih, pisengit amat. Nyeri deui. Atuh sia mah bobogohan sih kos kitu. Mantak bae awewe sia mutuskeun sia. Min, gawat Min, gawat. Naon si sia? Kadi ge siana. Naon sia datang-datang menta kawat, nyaho aing keur ngoyos. Lain menta kawat Min. Gawat, G-A-W-A-W-T, gawat. Gawat naon si sia? Gawat deh. Si Alda jeung si Fahmi selingkuh. Eta sia, nu bener sia. Bener lah yang bedlok bohong, hai makan yang lu jaing, hai gurang geus. Kadang. Baju jeung sendal aing. Tuh, Min. Ieu leuh ku sia kalakuan si Alda jeung si Fahmi. Tadi mah anu kajelu ku mata aing ye, keur jubret-jabret banana tah. Eta sia wawanian. Bunda geus berkhianat itu kangen aing. Atuh pantesan awewe sia mutuskeun sia. Kalakuan sia ge bejat. Ih, bejat bae cenah. Udah Hah? bejat ya. Hah. Brengsek sia Fahmi. Cicing-cicing selingkuh jeung bikang aing, ha? Ayah naon sih datang-datang ngomong kos kitu? Geus lah, ganeng, ulah kunaon. Geus jelas-jelas sia duaan berkhianat di tukangan aing, ha? Geus, aya nama aya minta cerai. Ayah masalah paham. Salah paham kumaha? Geus jelas-jelas sia duaan berkhianat di tukangan aing, ha? Jubret-jabret. Jubret-jabret cenah da. Stres meureun sia Min, asal bae temen ngomong sia. Geus ganeng sia Fahmi. Bisi diwawalan paku doang ku ngintah sungut tah. Ayah dengekeun bunda heula. Ieu kabeh teu seperti anu ku ayah bayangkeun. Geus lah, ulah ganeng. Salah paham. Geus jelas-jelas sia duaan berkhianat di tukangan aing. Berkhianat cenah. Ih, bating. Geus lah, pokona mah ayah di poe ieu nyeri hate nu paling terdalam nu ku aya rasakeun. Bunda jeung si Fahmi semoga bahagia. Sia Fahmi jaga si Alda baik-baik. Nya, ulah dinyerikeun hatena. Sia ngomong naon? Lah, Ayah. Koy Amin. Ayah, Kunaon sih da jadi kos kieu? ieu kabeh gara-gara sia Fahmi. Pan gara-gara aing jeung. Oh, kabeh gara-gara sia. Salaki aing marah betul. Geus aya ku urang udag salaki aing. Langsung kan?
Siapa kunaon, Min? Si Alda jeung si Pahmi tah selingkuh. Hah? Udah bener sih, Min? Wah, brengsek si Pahmi. Dileukeun lamun katemu ku aing, beak dipepejet ku aing beungeutna. Pan saya nu sewot sih, Gi. Aing teu terima, Ki. Lamun emang si Alda omongan jeung si Amin, mending jeung aing tibatan si Pahmi. Kasepan aing jauh ka mana. Ya, ngomong sia, pi nyelekitin bae sia, nyawa aing ku pusing. Plongos sama G. Kugu si Amin kersedih. Aja si Pahmi ke mana? Urang tangan yuk, urang kebugan. Di saung, bisa udah diperpanjang. Teu bisa kitu, Min. Si Pahmi kudu dibere pelajaran. Heuh, Ki, aing geus greget jasa nonjok we beungeutna tah. Aing. Bangsa si Pahmi tah. Min, kumaha si Pahmi geus ditonjok can ku sia. Henteu pal, diantepeun bae ku aing. Kok sia mah diantepkeun sih, geus nyonjol masalah. Mau diantepkeun, kebiasaan kena tonjok lah. Lah, awewe loba keneh ngantri ka aing. Ngantri hayang ngalipak sia tah, Min. Wih. Sungut doang bol kotok deh. Cak cicing sia Gi. Geus lah, aing bae heula nyadaknya. Geus parusing aing lah. Karunya ya si Amin. Oh, Ki, karunya aing ge. Aing teu sengaja jeung tadi jeung si Pahmi jeung si Alda keur jebret-jebret. Jebret. Gol teu, Pal. Lain jebret-jebret, jubret-jabret kita. Tah gitu. Oh, nyana keur cicing jagi. Bener, Pal. Si Pahmi jeung si Alda keur jebret-jabret. Oh, bener, aing mah dilok bohong. Mata aing langsung nu nyeuleuh. Geus ayo lah, balik yuk. Balik yuk. Nah, itu baik lah. Pahmi, si Alda tuh. Poy Alda, Pahmi, gadis ya. Apa sih yang belum naik? Saya lagi lah. Ayo langsung. Woi, ngawunan yuk. Woi, dak Aisyah kunaon sih? Gi, Aisyah kunaon sih, Gi? Heh, Alda, aing nanya ka sia kunaon. Sia kunaon jabe-jabe jeung si Pahmi jeung lan jeung aing. Ih, Sana jebret-jebret jeung si Alda sih. Goblok dia. Teu kitu anjing si Alda. heuh, teu kitu, tapi kieu. Cicing sadoel. Aing ngomong can angus geus dipotong bae tarik mah poe bibirna. Ya. Tah, Min si Pahmi. Gegebugan sia ka ceklan dia. Geus lah, Gi ulah, geus sembung memperpanjang aing mah. Saya lagi salah paham, Min. Dengengkeun heula ya cerita aing. Aing eta mantas putus nih nya kebogo aing. Gara-gara ada kieu yeuh. Tah, ajuna aing curhat jeung si Alda. Berhubung si Alda na teu ngarti-ngarti. Diperagakeun deh ku aing. Tah dengekeun. Makana sararia ulah sok mitnah aing. Lagian aing geus boga selaki, masa aing kitu anjeung batur? Oh geus atuh, aya kitu ceritana mah. Bun, ayah minta maafnya Bun ya. Siap Pahmi. Mun curhat ulah ka pamajikan aing, apalagi sampai memperagakeun. Duh. Oh, Min, aing ge minta hampuran nya. Aing ngaku salah, geus. Geus jelaskan kabeh inti masalahna naon? Geus hayu ya urang balik. Oh geus atuh balik. Mi, aing ngampurannya ka sia, tadi geus salah paham. Oh, Mi, aing nya hampura. Nyeri guys ya, minta hampura. Makana ulah sok main hakim sorangan. Nyeri yeuh. Ai kieu ngatur rasana. Aing can nyorang soalna seumur-umur. Atuh ngeunah lah arana kos kieu mah. Arana laki aya rasa ngeunah. Henteu, Bener. Si hayang. heuh aing ngasaan aing. Colok beta. Jebur nasi Kiki. Ya seru aya liangan. Ya, Gi, gerak Gi. Ya.